Assalamualaikum. Iya, tidak.
kembali padamu, menutup waktuku. Izinkan ku serukan namamu sebelum nyawa dalam tubuhku kau ambil kembali padamu. Karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh di dalam doaku. Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku. Panggilku kembali padamu. Neng, ayo kemana Neng? Oh, ayo tuh sekarang lah. Ya. Dalam doaku dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Izinkan ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku. Yang haturkeun nuhun ka sadayana grup Corona anu parantos ngalaksanakeun ibadah sunat kurban dina tahun ieu. Mudah-mudahan kurban tersebut tiasa ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kahiji panginten kurban ti Ibu Mimin di BBC, anu kadua Siti anu Cianjur. Da kasadayana ibu-ibu anu parantos ngalaksanakeun ibadah sunat kurban, ngahaturkeun nuhun kana kasayanana, mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kalayan aya dina panangteuingan mantena. Atuh salajengna panginten ngahaturkeun nuhun oge ka grup Corona anu parantos biasa istilahna anu ngokojoan icikibung dina ieu perkawis. Mudah-mudahan ieu grup Corona teh hoyong naon istilah nama muncak, hoyong gaduh nama besar sebagai ronda anu di panutan jadi kabanggaan, jadi kareueus masyarakat dina umumna, warga khususna
sanes di Indonesia malahan ke mancanegara yang ke aku ronda yang jadi panutan sadayana masyarakat nu aya di lingkungan tapi nu aya di luar lingkungan oge yang jadi kebanggaan yang ngajadikeun ka reueus lah pokona mah Rona anu aing mah Rona silih asa kabeh dulur atur nuhun kanggo sadayana nu tos ngarojong doa sinareng bantosanana mugia sing janten kasayangan dina pangabdian ibadah amin atur nuhun nuju ngarecah daging bisi hoyong nu hoyong daging mah ka dieu nyibit nyarira jantos kasumpinganana khususna wargi Rona ye nu hoyong dongkap ka dieu canak Kumakang Badru mangga diantos nah dulur-dulur pami hoyong dagingna kantun sumping we diantos ye karo kapanana si Marewi alamat Kampung Babakan Cianjur. Babakan Cianjur mangga diantos dulur-dulur sadayana Kumaha Wahyu ya tebi-tebi di Papua ya. titipnya titip damaikan mati ini saat salahku melangkah gelap hati penuh dosa beriku jalan berarah temuimu di syurga terima sembah sujudku terimalah doaku terima sembah sujudku izinkan ku bertaubat Maulana ya Maulana ya Sami'a du'ana 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 saat salahku melangkah gelap hati penuh dosa beriku jalan berarah temuimu di syurga terima sembah sujudku terima doaku terima sembah sujudku izinkan ku bertaubat Maulana ya Maulana ya Sami